Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa. Sim kuring aep nepangan pamirsa pikeun ngadugikeun warta Persib. Warta anu baris didugikeun dina danget ayeuna nyaeta Persib adu hareupan jeung Persiba. Atep jadi cadangan deui. Persib Bandung ngalakonan laga adu hareupan ngalawan Persiba Balikpapan di Stadion Persiba Sabtu 21 Mei 2016 peuting kalawan make kostum pulas bodas-bodas. Sajabat ti make kostum bodas-bodas, Maung Bandung oge ngandelkeun skema 4-4-2 pikeun bisa ngabongkar pertahanan Persiba. Ngaran-ngaran pamaen nu kaasup kana susunan pamaen ayeuna beda jeung anu diandelkeun pelatih Dejan Antonik nalika adu hareupan jeung Bali United sawatara waktu katukang. Dina laga nyang hareupan Persiba ayeuna, panyerang asal Lembang Tantan kaasup kana rengrengan starting 11 Persib. Ngan kapten Persib Atep kudu maen kalawan jadi cadangan heula. Kitu oge lamun ke palatih Dejan ngamaenkeun manehna. Sawatara eta, ieu pertandingan baris dipingpin ku wasit Maulana Nugraha urang Semarang, dibantu asisten wasit 1 Nur Hadi, asisten wasit 2 Solikin, jeung wasit cadangan Dwi Purba Adi. Sakitu warta Persib anu tiasa kapihatur dina danget ayeuna. Warta disundakeun tu diropea saperluna tina PR. Sim kuring aep ngahaturkeun nuhun kana panitena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.